Saya secara pribadi ningali Deddy Mulyadi asa beuki rujit pas ningali di Cipatat, manehna teh kan gubernur. Ayeuna aya perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan, terus gajina leutik. Masyarakat daripada teu dahar ya digawe di tempat eta. Kuduna Deddy Mulyadi teh ulah nyalahkeun perusahaanna. Kuduna manehna mikir, kunaon manehna teu bisa nyadiakeun lapangan pekerjaan sehingga rakyat daek digawe di tempat anu gajina leutik. Coba lamun Deddy Mulyadi ngayakeun lapangan pekerjaan meureun moal. Rakyat teh moal digawe di dinya kulantaran gubernur atau pemprov teu nyadiakeun lapangan pekerjaan, akhirna ya rakyat Cipatat digawe di pabrik kapur eta anu gajina leutik. Jadi anu salah mah lain perusahaanna, Deddy Mulyadi nu salah mah teu nyadiakeun lapangan pekerjaan. Logikana tong dibalik-balik atuh Dedi. Nya wajar atuh Kang Dedi nyalahkeun ke perusahaanna. Na geus puguh ari gawe bebeakan, resikona gede, ari gaji teh sabaraha. Nya wajar ngadat oge, wajar nyalahkeun oge. Na geus puguh apal penghasilan pabrik eta sabaraha. Da nyaho atuh da Kang Dedi teh lain jelema bodoh. Misina maneh pengacarana bodoh, matak teu payu-payu. Ayeuna maneh ngomong rujit ka Kang Dedi Mulyadi, aing ye neuleuh beungeut maneh rujit. Kang Dedi Mulyadi geus sarua bakal rujit teh neuleuh maneh da teh hayang neuleuh maneh atuh. Ayeuna maneh ngomong nah Kang Dedi lain nyieun perusahaan. Da lain pengusaha sia teh. Mun eurek oge investor ya datang ka Jawa Barat. Kang Dedi abi bade ngadamel pabrik. Di dieu mangga ditandatangan eta kakara bisa. Ari maneh ngomong teh ni. Ayeuna nyaho apal sia oge. Kang Dedi teh lieur ya mikiran Jawa Barat teh. Sakitu pabaliutna. Ayeuna nitah muka perusahaan. Aing maneh atuh muka perusahaan ya teh. Lain hayang segala rupa. Naon dilakukan ku Kang Dedi Mulyadi? Pasti we salah di mata sia. Geuleuh aing ge rujit neuleuh beungeut maneh teh rujit.